kumaha carana supados urang kenging hikmah sareng bijaksana kanggo ngokolakeun emutan urang. Aya paribasa Sunda anu nyebatkeun urang teh kudu landung kandungan lair aisan. Hartosna urang kedah lantip bijaksana dina nampi sagala rupi bewara atanapi beja. Ulah sologoto upami aya anu nyebatkeun langsung we dipercanten. Nah kumaha carana supados urang kenging hikmah sareng bijaksana kanggo ngokolakeun emutan urang kedah nyuhunkeun anu kagungan hikmah nyaeta Gusti Allah anu Maha Kawasa. Kukituna hayu urang sami-sami nyuhunkeun hikmah komo di zaman kiwari mah seueur berita atanapi beja anu hoak saeureuna teh nya. Tah hayu urang sasarengan nyuhunkeun kanu kagungan hikmah supados urang tiasa langkung bijaksana. Gusti ngaberkahan.